Aduh, rek keluar di tengah-tengah era eta mah ari teu keluar batal. Rek keluar ngalekahan batur, api-api teu katinggal teu ka kuping ku batur we milu salat we. Atunya cilaka nu mentak tok narundutan. Nyanda korek api ganjelkeun ari pas khutbah teh tah. Keur mah khutbahna teh meuni rawaseun meureunannya halimpu suarana capek tas di sawah mandi cai haneut ai cle ai kerelak we langsung ngimpi. Leun ai ibu-ibu mah dipangaosan di dieu mah alhamdulillah tara nundut. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah kagagelan ka adiki sareng Teh Yayang. Doa tadi teh hoyong barokah dina rumah tangga, hoyong dikempelkeun duanana dina kaayaan anu sae fi khair aya syarat-syaratna anu kalintang prayogi janten ilmu. Tadi dina khutbah nikah tos didugikeun yen dina rumah tangga mah teu aya sakolana. Kabarokahan teh kedah diusahakeun unggal waktu, unggal menit, unggal dinten, unggal minggu, unggal bulan, unggal mangsa. Naon sababna? Saban-saban ganti mangsa, saban-saban ganti waktu, saban-saban ganti tahun, suasana berbeda. Nuju awal rumah tangga mah Teh Yayang adiki kacida tentrem bingah luar biasa nyebutna oge Yayang. Yayang itu bebek. Yayang. Oh, Yayang. Adiki mah Apa Yayang. Apa tuh Yayang namanya lagi? Oh, Yayang. Yayang. Yayang bebek. Yayang. Ada apa? Jadi ain tina aa teh jadi aa bakat tingkumannya ninggang Yayang teh tajong teh Yayang teh tajong bis ekor panganten mah bulat aku jadi balik jadi dodo pada diusapan teh dodo apanya yang ait gitu sakit itu nama apaan si anak teh di kesehatan eta teh jadi bisa diusap-usap dodo jempolna baru sabelah Atit oh aya ibu Atit di dia. Aduh luar biasa. Kondisi ayeuna mah kitu hoyong mangge bade mamam sareng naon bade eutna cai elang atanapi cai elang tuh cai elang bade nu iis bade nu aneut. Luar biasa eta teh kakarek pangantenan apa gitu teh sambut gitu kamana-mana teh mana dituyun bade mentah jalan ge neneng nyepengan ke AA bisi auh abuh maksudna teh bisi abuh alhamdulillah kondisi robah teh saparantos sabulan 2 bulan 3 bulan gaduh putra hiji aya parobahan tadina Yayang jadi mamah apa robah nyebut ge tadina AA jadi papa jadi meb dedi jadi empah jadi mie jadi mie di baso terus gaduh 2 beda itu teh indung maneh geus robah jadi indung maneh manehna geus tilu mah manehna nuju ayeuna mah hoyong eut ge Yayang AA hoyong puntennya mangga AA bade pangnyandakeun geus bodak 2 datang teh ya Allah dukating dari ibu-ibu di dieu mah solehah insyaallah nya apana uih ti sawah sanajan lambokot sampai anak peledok oge dongkap teh papa baru pulang dari sawah ya papanya lempang atau papanya papa lempang gitu aduh papa bade eut naon papa bade susu bade kopi gitu naon bedana susu jeung kopi oh gitu kopi mah bodas gitu
susu mah bodas, kopi mah hideung, kopi mah hideung kabeh gitu. Susu mah naon eta kadinya Wah, kalau udah salah sensitif banget. sensitif pisan gini. Sanes ada kitu. Tah kondisi sapertos kitu teh anu sae sapertos panganten baru teh barokah atawa sakinah teh kudah diusahakeun unggal waktos aya elmuna tangtosna ge nu pajembar ti para ulama para kiai tapi sok urang dugikeun sakedik we diki teh yayang saur rasul teh bismillahirrahmanirrahim iza aradallahu bi ahli baitin khairon faqahahum fiddin wa waqara sagiruhum kabiruhum awil qasdafi nafaqatihim uyubahum dunubahum fayatubu minha wa idza ghairu zalika tarokahum hamala. Tah sakitu ilmu nama eta teh. Naon sababna nu saperti syarat nu tadi di mana Allah bade ngersakeun rumah tangga anu sae aya 4 hal nu kudu dipigawe ku pangeusir rumah tangga ku caroge ku garwa ku palaputra sareng sadaya para sesepuhna. Naon sababna da di rumah tangga mah dengan diwangun ku caroge sareng garwa wungkul caroge gaduh mertua caroge gaduh ibu sareng rama pon kitu garwa ge gaduh mertua gaduh ibu sareng rama gaduh dulur-dulur nu disebutna lanceuk adi jeung sajabana pon kitu palaputra oge pasti nyebutna teh meureun aya nu nyebut nini nyebut aki nyebut uwa nyebut emang nyebut bibi kulawarga sadayana kedah ngalaksanakeun mun hoyong sae di rumah tangga aya baraya jeung tatangga teh nu kahiji faqahahum fiddin kedah paham kana agama. Mun hoyong paham kana agama kedah caket sareng para ulama sareng para kiai sareng para habib sareng para ustadzah tong hararese ka pangaosan teh di dieu mun aya pangaosan salasaan atawa jumaahan atawa mingguan teu kudu 2 kali pengumuman sakali getos paham yen dinten ieu dinten pangaosan yuk urang sadayana tolabul ilmi keur naon pangeusi hate teh jeung otak teh ngarah aya dina keamanan keimanan tenang ayem tentrem sok lalebetan ga ilmu ti para ulama kiai teh tugasna teh nyaeta kanggo nentremkeun hate. Mun jadi jalmi nu beunghar aya dina keimanan beungharna bakal aya dina ridho Gusti. Mun gaduh jabatan aya dina keimanan katakwaan dideudeul ku ilmu nu didugikeun para ulama para kiai caket ka Allah Subhanahu wa taala bakal tenang nggoning ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara ngolah desa ngaheuyeuk masyarakat jadi masyarakat anu baldatun thayyibatun warobun ghafur aya dina ridho Gusti. Kitu tah adiki nu kahiji kedah paham kana agamana. Naon sababna aya contoh di rumah tangga di Quran teh aya 4 contoh rumah tangga. Aya rumah tangga anu sapertos tadi dina ridho Allah, carogena soleh, istrina soleh, palaputrana soleh, solehah, soleh we sadayana. Ulah sanes pauli soleh sanes. Sanes bapak soleh. Bapak lebih soleh aya. Allah ya. Anu kadua aya nu carogena soleh istrina soleh henteu soleh. Jadi pamegetna soleh istrina salah. Muhun sabalikna kitu nya punya gitu. Aya anu istrina solehah pamegetna salah. Gebleg hah gitu. Mun istrina solehah pamegetna gebleg hah. Aya nu duanana gebleg hah carogena gebleg istrina geblug itu untuk soleh. Aya saha tah mana nu bade dipikir contoh ku urang hiji rumah tangga anu sadayana aya dina kasolehan nyaeta rumah tangga Nabiullah
Ibrahim alaihi salam. Naon sababna dina Quran teh aya ibrah kanggo urang sadayana, aya pelajaran saur dina surat Yusuf geuningannya Pak Kiai emot pisan eta teh keur mangaran kuring Yusuf apal pisan nu eta teh. Mohon laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Jadi satemena dina Al-Qur'an teh kisah-kisah nu aya dina Al-Qur'an teh jadi pelajaran kanggo urang sadayana khusus anu ulul albab gitunya anu mibanda akal jeung pikiran anu ngagunakeun akal pikiranana nu mawi dina rumah tangga kersa ngalaksanakeun eusi Al-Qur'an ngaguar Al-Qur'an itu bakal jadi pelajaran. Bingah Kang di dieu mah tadi nu ngaos neng eta teh cacakan bungsuna komo cikalna meureunna mani sakitu halimpuna mani sakitu saena dina ngaosna nya putra pangarsa Pak Kiai di dieu udah kagolang di dieu luar biasa. Teh mudah-mudahan seueur generasi muda anu nurutan ulangan goyang dombret ulah nu kitu wungkul tapi sok diajar ngaos tos hese diunggal lembur midangkeun remaja putra remaja putri anu kersa ngaos kersa tawasul raoseun sapertos kitu nu mawi kitu kedah dirojong ku para sepuhna para ulama para kiai aset nu luar biasanya sapertos kitu sok nawiru fi buyutakum qiraatul Qur'an saangan di bumi teh ku awasan Al-Qur'an ulah siga di kuburan jempling sapertos kitu insya Allah. Ibu Bapak Raya alhamdulillah ngopi atuh Pak aya abdi teu aya ieu teh kumaha apa aduh ieu mah kaning hanaan ieu teh hareudang sibuk ente dantos tadi ngopi di lebet itu jasen di dia masih ayah ke wios ayah ke naon kan biasa nama ya biasa nama gitu umpami unggal pangawasan teh boh kiai mana boh ustad mana ajangan mana biasa teh nusok dicongklokeun teh cai herang teh bisa aneh itu teh padahal mah biasa biasa itu biasa mah biasa lah susu jahe gitu atau biasa tuh sampai dah Pak Kiai oke teh diulang kemana-mana di meja teh pasti teh aku teh teh aneh itu taruh di sindiran pedah ieu mah ke Pak Opes ieu teh gitu ieu teh mah aku mah taruh bebeja kan saja mantep ieu mah pedah di Pak Opes dilantik sorangan kalau lain dilantik mah moal Pak Opes moal teu nya Pak Opes hiji faqahum fidin alah ieu teh da dulur orang ka mana ya teh Boyolali cenah ka dieu Kang. Mas santren boleh da ka mas santren di dieu di Pandajar